Gih, gih, gih. Kumaha mak? Aya naon euy? Iya tutut arek. Moncer kamari mana yang butuh tutut. Oh, heeh, loba tuh mah tututna. Aya ya. Ayat 4 kilo mah kurang leuwih lah. Oh, loba atuh. Hayang sabaraha tuh mah eta sakilona. Lah hayang cek maneh we kamari ningan 1 kilo cenah 20.000. Oh, heeh mak. Tapi kieu mah nya hampuranya kurang ditarima 20.000 sakilo teh. Lamun emak di tempat ngalana digiringkeun tututna ka dieu, agarek kurang ditarima sakilo 20.000. Ari kana ember mah lah paling ge 4.000 sakilona. Naon? Kudu digiringkeun ti balongna nya. Ai suganda 20.000 teh geus nangala na ember. Lah, jeung teuing di ayeurkeun we aing dipelakeun deui. Ari 4.000 mah. Gila teuing. Gira aruma. Ieu burit rek ngejo. Nam, kan itu nam. Gawat, sia mah. Urang ngarampi. Urang rek ngejo geningan saha di jero ya, gawat ya. Saha eta urang ugih mak, saha eta? Gawat atuh. Urang hayang ngisin gawat. Ke lama urang ge karak nagog. Ih. Gawat atuh. Tas kadar naon tuh? Kadar sukro. Kadar sukro di dahar mah babaya yang ngising segala. Gawat sia teh aduh. Oke lama kedeung deui mak. Ke balon lae lah. Ke babayan. Oh juga tuh. Mak, isu kesiapan peralatanna. Can euy, ari maneh geus siap. Ih, nah kan siap. Yang geus atuh mah urang mah geus siap. Duh, mama kumahanya euy. Boga peralatanana euy. Sair boga mak. Henteu euy. Ari jaring boga mak. Angot begitu mah teu boga. Kudu teu boga nanaon. Ih, geus atuh mah uating ribuh mama. Isuk mah geus we mama. Ngeueuh mah di balong 5 menit atau 10 menitan. Kajian alen teh pieu urang mah. Kitu we atuh. Bawa atunya mah. Aja. Mak, keur ngagombrong naon sih mak? Iya ya, Kadu Meksiko maneh hayang. kamu Meksiko, aing mah irah tuh Di Meksiko. Kamari, kapan ieu kakara datang? Ngasaan atuh mah? Takut teh nu ieu ya. Lambung mah ieu mah apa hayang mata tah mak? Ieu mah Hayang didaharku hayang urang. ieu mak. Hayang ieu mak. Ih, Maneh mah. Urang teh terkenana kumaha sih? mak rengenana apa tuh mak tah? Kehen. Udah teh. Teuing nya amis. mak ka dieu ulah ka ini ka dieu mak ka dieu. Naon tuh? Ka mana mak? Ka warung. Itu kumaha? Oh, ka warung. Lain mak duh, hampura mau beungeur di dieu ya pangmoekeun ieu sagedeung urang jadi kita bitis. Oh, Be. Di dia. Lain di dinya mah tah mak, di nu kadua mak, di nu kadua. Oh, aya nu kadua mah di nu ieu atuh. Lama euy di nu kadua mah euy asa kurang kepanasan. Kabeh hilirkeun saeutik mah kabeh hilirkeun. Kabeh dia. Gitu. Tah heueuh mah kabeh dinya alus euy. Tapi ketang mah euy. Panon poena ge asa kurang kulon. Kabeh kulonkeun we, kabeh kulonkeun. Siap bira geni tah. Ini geus kagira mun musingkeun. Bida-bida teuing bareng ti tah teh. Barijil. Bijil. Menasa di dadago geuningan. Sok mun teh di teu barijil bae didobrak ku urang mah. Geus we lah sakitu. Latihanana kira dengan utang 75.000. Mah galak-galak. Mak, ay kamari ngobeng, unang loban teu? Teu, da sairna ge caropong. Saropong. Heeh. Atuh cek aing mah make sarung sekalian nya atuh saeur mah caropong. Ah, lieur ini teh sugan aing mah. Duh, tengah poe ereng-erengan kieu ngeunah mah ngarujak. Ieu teh meureun seger meureun. Gih, sini. Naon mak? Kapan kamu pulang? Lah kamari burit mah euy, keur naon tuh jegrag-jegrug sorangan di dieu. Oh, tambah kesang nyunghan pararanas. Duh, minum teh daogan mantep benernya mak. Nya mun aya mah. Beli atuh mah boga duit teu? Teu. Teu boga duit mah. Ulah cicing di dieu atuh. Mak tuh mak. Urang alus tuh gagah tuh urang make kalung warna emas kieu. Wah,
Gagal euy. Atuh heueuh. Ini siga jangkrik kalung. Siga jangkrik kalung, geuning kalah ngaledek. Aduh, ada pangnenggel urang mah, ku urang laporkeun ra diduitkeun sia ku urang. Jeung wae dilaporkeun oge. Nu misum lagi nyahuan, mana nu getih muungan, mana nu geuneuk. Mak, kenaon mak? Keur kieu we, ka mana? Are ka balong nepo lauk nepo balong bisi bocor. Oh. Aduh. Anjir si emak euy. Alah, aing mah gagah aing mah beunghar euy. Gusti teuing. Anjir, mak euy. Alhamdulillah si emak euy geus kabeuli nu kieu. Di mana, Mak? Alhamdulillah ti emak teh pantos ngadangon teh tos gajian. Heeh. Lumayan udah dicangketkeun. Alhamdulillah euy heueuh batur mangonten teh geus kabeuli sagala rupa deng heueuh urang mama. Tapi da urang mah tawakal we. Ieu sabaraha gram temen mah ieu? Leutik pik and saon. Saon, Mak? Aduh si emak euy nista aing mah. Heueuh syukur mak deng aing heueuh cangcetkeun kitu tah. Laladangan ngonten ayeuna teh capek. Kan konten teh urang teh memerlukan biaya nya mah. Nya. Heeh ayeuna Waktu. heeh waktu kasita. Nya. Tuluy jeung lah biaya we segala rupa kitu. Heeh. Entak ieu alhamdulillah ieu dicangketkeun. Kudu syukuran ka Gusti Allah mak deng aing. Alhamdulillah ieu oge mah ge patah digandang beri gede alhamdulillah. Halo pangeran, ieu nya mah bener saon mah ieu euy. Berat. Kade bisi bengkung mah punduk. Heeh. Sok nya urang ka balong kana mah. Jeung atuh. Heeh. Aing asa teu percaya ka Marabig euy. Piraku aing ladang ngonten eta euy. Nepikeun ka kabeuli emas saon. Aing penasaran. Intip ku aing. Dasar si Opik mah boloho benang dibobodo. Bubu ieu mah kali dompet si Ugi. Kena koneng sangkakeun teh emas we. Naon mah euy? Tali dompet si Ugi. Sugan aing mah heueuh ladang ngonten eta dibeurekeun kana emas saon. Dasar nini-nini. Sugan aing heueuh. Cek aing ogenan. Untung urang balik deui ngureling ka ieu mah. Pan kanyahoan sugan aing heueuh asli. Ieu mah asli he. Asli ieu mah asli bener. Asli tai sero lah.